Dinten ieu hidup bade ngabersihan awak, dinten ieu hidup bade ngabersihan batin, hidup bade nyorang alih ieu bisa pek hidup geranyungskeun di hapunten saageng-agengna anu alit anu agung rumaos api teh mamah bapak mung nyusahkeun unggul kanu jadi kolot. Hampura abdi mamah abdi teh acan tiasa mulang tarima ka mamah sareng hidup geus teu praraina cing ah tinggal cepetan sebentar. Pak ieu sarai ibu mah hidup anu ngakandung hidup dikandung sasasi dua sasi tilu sasi dugi ka salapan sasi ieu teh ibu hidup anu ngakandung hidup ieu teh mama hidup anu ngajaga hidup murah abdi mama abdi teh acan tiasa mulang tarima kan jadi ibu yang naon aku gelis anak mama ku mama didoakeun hidup cing baja gelis hidup cing waluya hidup cing manggih kabagjaan duya rawuh akhirat hampura mama gelis hampura ngan sakieu anu bisa dibikeun ku mama ngan sakieu anu bisa dibikeun ka nyaah ngan ukur ka nyaah hungkul mama melek hidup hampura dinten ieu abdi anu ngawasuh gampang sampai anu jadi ibu hidup ayeuna cari insinjang sampai anu jadi ramah hidup tapi gelis bapak hidup anu ngajaga anu ngadidik anu nyekolakeun hidup lagi tesirik nasirah dijieun suku dijieun sirah teu ningali panas teu ningali hujan teu ningali caah tahi langkah bapak tuturkeun bapak mah ngan biasa ngadoakeun hidup sok diluksukeun deui ayeuna samuju samudaya kapatan bapak dekepatan ruas abdi ulang tarima doakeun abdi bapak doakeun abdi mudah-mudahan abdi sing tiasa ngangkat harkat derajat di rumah tangga sareng keluarga bercanda ibu Rama doakeun bapak abdi nih ayeuna dirangkul bercanda bapak hidup ayeuna tos bade
bijak ke alam rumah tangga. Hampura Bapak. Mung sangat dia Bapak masih tidak diberikannya apa-apa. Nanging Bapak mau putus, ingin kajaga kapayun. Hampura Bapak Neng Lilis. Bapak mah tak bisa nyukemakeun kalau jadi anak. Hampura. Nang gening sakit kabuktianan hampura. Ridho Bapak sareng Mama nyarangan hidup gerah anak itu Bapak didoa. Mangga ayeuna Neng cari di kepala. Anu bade ngiring ngaibakan paminten biasana baris wae paling sareng naikna kulawarga eyangna naikna sareng buah-buahna paminten rakana ringin bade mangga biasa wae ngabaris. Banyu asih baguknya kak dedek tinu jadi nama. Mudah-mudahan ieu pangiram tinu jadi bapak sing basya cing barokah geulis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. sallallahu alaihi wasallam. Wilayah keluargana nenekna akhirnya pamana Raka-rakana panginten bibina uwana. sallallahu alaihi wasallam Indah sareng tinu jadi mama indah. kulawarga Muga cing berkah cing barokah sing sahabat janten karabat dan kasayang dan hidup dugi kat sallallahu alaihi wasallam. Abda'na bismillahirrahmanirrahim. Abda'na bismillahirrahmanirrahim. Mugi anu jatuh sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Janten calon pengantin istri. Alhamdulillah bagi dia ayah ada cewek di sebelah sawer. Pada sawer teh ini juga eta Taneng mengker mayuna mana dia kemoro. tim pemulung itu Siap. tukang kacapi pada Siap. pada di Siap. Satu. Kadia alukan. Ya kayaknya. siapa nih pada ngomong aduh makan ini pisan Daca. Siap naik gelis. aya Satu. dong pisan ya aya dong 2, 3, luar. Nah, ya tamina kira-kira aduh. Dah. aya keneh Neng. aya keneh kanya Sekap. Sekap. Kantor sinjangan. Siap, Neng. Neng. Sinjang. 1, 2, 3, lo. Pintar. Kali kita. Di mana fotografer? Siap. Mama. Neng Erika Puspitasari Pak, di genong begitu. Ada banyak. Besar di sana. Mangga pada genong mangga. disangkeh pada dikumaha Nun terakhir genongan terakhir panginten ieu kayaknya kalau Kak Putri mah sok. mudah-mudahan ieu Cari kamu minta watus semua. Puspitasari teh sing bagja sing Iya, sing jantan alhamdulillah. keluarga. Allah, geningan. Hana-hana sakedik. Hana-hana sakedik. Mending di genong Mending disanggeui kitu we. Tadi sanggeui Iya, tah dia tah disanggeui kieu we. Ah,
gitu. Mending ke. Bahagia. Terakhir. Dah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kanya dan angkat jempol. Nah, mama balik dia, mama. Siap mau balik dia, mau balik dia. Nah, sok. Nah, dicekal ke mana? Alhamdulillah. Iya. Iya, cakap enggak? Jangan khawatir. Panganten di kawin demi kawekasan ya acara pansin kuring sapara kaca acara sungkoman antara bisiraman panganten di cekap penduga dia hapunten sebagai kalapatan udang tengah dihadalan siang udang tunda dihanjuang siang tiga samperin jaga hapunten tina segala para sasana pantosana hapunten tina sargat kirang-rana amit mulur amit pungkur runturun jatira hidup rai ganjaran bagja urang sadayana tenetik senebaran sari-sari tutup lawang si gotakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.